Untuk kebiasaan awewe teh kena rangga herang karong pisan. Ari aja saha. Kata mama. Apa? Cikesi rek kemana Cikesi? Ke dokter tuh yang heulasan gering. Kopi panas kan. Hah? Astagfirullahaladzim. Wah Egang. Rajin ngajak ngopi di sisi sawah, sisi walungan, lain mah di kafe atau minimal di warung Mbak Icang. Apal teh ya, urang teh hayang refreshing, otak teh keur pusing urang teh. Kamarinya urang teh ngadon 3 jebur aya 3 roblog 2. Eta jang mayar PNM pan di dahar lauk aing teh pan mangsedih ka cida. Keun atuh keurang ge ai data ieu bari tanggung renteng. Apaan eta urang teh diontrok ku petugasna. Goblok, si kehet. Geus baras deui we. Iru. Ya segera kieu minuman we. Kunaon udah dijampean? Lain ngajampean saking ieu aya sedotan aing. Tuh, sedotan tuh. Oh, ngomong atuh. Ngobrol. Kunaon suri cang sih kan bingung gitu maneh mah. Aing teh ya keur bingung. Aya jalma ulem derek ngaji 4 bulanan. Aing mikir kumaha anak pamajikan uing euy. Can berenang urang kudu libur usaha teh. Aduh, aing jadi baringung. Bingung aku kumaha di maneh. Atuh kabayang urang aya ngaji 4 bulan kumaha. Aduh, saya 4 bulan sampai pergi 1000. Ya suri cang lain gitu maksudna. Terus Pengajian 4 bulan teh acara syukuran dinureun 4 bulan. Lain kudu ngaji usah 4 bulan atuh. oh gitu. Betul.